Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra dangu, haturan wilujeng petepang deui serang acara dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya. Carios nu baris kapihatun neraskeun hanca garapan nu katunda dina jejer carita Si Kembang Racun atu ieu mangrupi seri ke-22. Kasing sugri mitra dangu nu aya di kaler kidul kulon wetan dikumkeun we kasadayana anu parantos tatan-tatan mangga nyangakeun wilujeng ngadedangukeun. Kang, mugi sing sabar heula ulah kapal nikah. Magi upami nikah ayeuna mabahaya Kang. Kumaha upami engke ibu di bumi nya tenaga garwa akang nu ayeuna teh uningaeun pan matak bahaya panginten Kang. Sawios ulah janten emutan Nyai. Salami ieu pun bojo teh tak cantrangeun kana hubungan urang duaan. Cantrangeun tak begituna kumaha akang we lah. Lamun engke terangeun yen urang teh tos nikah nya gampil kantun diserahkeun deui we. Naon sesahna atuh Nyai? Ih nyari kitu onaman eta mah teu langkung akang bae Kang. Abdi masjid tumut kana pangarsa akang kitu. Upami kersa mah nya sareng upami tiasa abdi teh hoyong sarantos heula sasasi atanapi dua sasi deui mah Kang. Abdi sanes kaen teu nyaah sanes alum nikah ayeuna mungemutkeun yen abdi teh geuningan seueur kaperugian keneh seueur anu janten bahan emutan abdi Kang. Mugi akang sing tenang manah ulah seueur sangkana naon abdi oge da moal naon atuh Kang. Moal bade ngijing sila bengkok sinembah ka akang teh sing percanten Kang. Nya upami akang aya kapalae mah ka abdi nya gampil kantun sumping we ka dieu non sesahna Kang. Mung nya kitu we upami bade ka dieu teh kedah dina waktos anu tos ditangtoskeun ku abdi ulah samarangan kitu wae nya Kang ka dieu teh. Nya margi upami henteu dina waktos anu ditangtoskeun ku abdi mah bilih akang ka dieu teh abdi nuju teu aya. Pangna kitu ngemutkeun yen abdi mah jalmi sibuk seueur pisan kaperugian Kang. Ceuk Nyi Dasih pinter naker nyieun siasatna teh malar kaen teu dikanyahokeun ku Gansa Mas ngeunaan kalakuan manehanna anu kaen teu bener. Nya teu burung we lemah oge hateuna Gansa Mas teh harita oge henteu keukeuh teuing ngajak kawin ka Nyi Dasih barjeng semu anu mandear Gansa Mas pokomong kieu. Nya ari kitu katangtosan ti Nyai mah akang ge da moal maksa sayang mangga ku akang diantosan tibang sasasih atanapi dua sasih mah da moal lami kalian sing percanten akang baris satia ka Nyai. Ih hatur nuhun Kang, hatur nuhun. Kanya sareng kaaksi Kang ka abdi katampi ku abdi. Aduh hatur nuhun abdi teh ieu teu kinten ngaraos bahagiana teu kinten ngaraos sugemana Kang. Alah aduh hatur nuhun Kang. Bener-bener ngarasa sugema jeung bagja keur Nyi Dasih lantaran tetela Gansa Mas teh beunang dibobodo beunang dibebenyokeun teu keukeuh hayang ngajak kawin ayeuna. Gansa Mas memang percaya we kana omonganna Nyi Dasih barjeng maehna teh kaen teu nyahueun lamun salianti ngalayanan dirina teh Nyi Dasih oge sok ngalayanan lalaki lian. Udin nu keur aya dina teras imah ngabandungan kana sakur obrolan antara Nyi Dasih jeung Gansa Mas. Mehna mah tibang ti nyerengeh we da pohara apalna atuh kana siasat jeung akal tarekaan Nyi Dasih. Keur jongjon diuk dina eta teras imah barjeng kaen keur ngalepus udud, Udin teh maehna adak curinghak. Lantaran ti kajauhan rentang-rentang katempo aya Aki Mardi lempang kadinyakeun si Udin teh nepikeun ka curinghak. Atuh hate Udin teh teu boleh gegebegan oge, gede kasieun jeung karempan lantaran lamun Aki Mardi nepikeun ka asup ka imah, deuh bahaya gede. Pangna kitu Nyi Dasihna ayeuna teh keur suka bungah jeung Gansa Mas.
karena tangtu meureun bakal kejadian ributan anu moal bisa dihindarkeun deui. Leng sakedeung Udin mikir barjeng ponna mah ngawaskeun we kanu keur leumpang. Beukila beuki deukeut ka hareupeunana ngan gaila Udin teh meunang akal tarekah nu lantip. Maehna teh meunang akal anu sakira bisa digunakeun pikeun narekaan Aki Mardi sangkan teu langsung papanggih jeung Nyi Dasih katut agan sambas. Kukituna gagancangan Udin nangtung terus leumpang nyamperkeun ka Aki Mardi anu mimiti asup ka pakarangan imah. Geus aya hareupeun Aki Mardi mah leumpangna Udin eureun berjeng langsung ngabagiakeun someahna keur. Halah bahagia Aki, aduh bahagia udah jeung sumping kumaha damang Aki. Cager ayeuna mah ujang, cager Aki teh. Kumaha ngidasihna aya atawa teu aya Jang Udin? Aki Mardi anu geus kanti sabar hayang gara tepung jeung Nyi Dasih langsung we nanyakeun aya eueuhna. Aya nama Ki mung omat Aki ulah ka jero lantaran duh bahaya. Ki Udin nemongkeun sikap bangun nu mangih kasieun ngomongna make jeung bebergidegan sagarupa. Aki Mardi ngarasa kaget jantungna langsung kaen ratu getunggulan angna kaen peting sereblak. Rempan sok sieun we Nyi Dasih teh meunang musibah. Kukituna gancang we Aki Mardi tumanya. Yo, gancang bejaan Aki. Nya aya naon sanyana di jero imahna Nyi Dasih Din. Aya naon euy? Yeuh Din. Lamun teh mah kanyataan ka Nyi Dasih aya nu ngaganggu. Mangka Aki yeuh nu bakal siap pikeun melaanana. Toh pati jiwa raga keur Aki mah yeuh teu panasaran. Najan kudu kalengitan nyawa asal nyaki itu dina raga melaan anu jadi bebene nyatana Nyi Dasih pisan Din. Sok bedakeun aya naon sangana ieu teh, aya naon Din? Leungeun Udin digebi-gebi ku didina Aki Mardi dibarengan ku hatena anu geus pinuku kapanasaran anu tae papadana. Udin dina hatena mah ngarasa sugema oge lantaran omongan manehna tetela geus teu kana lalamutanna Aki Mardi. Ngarasa lucu oge Udin seuri dina hatena tapi ari nu katebong di luar mah bangun manit tegang naker ngeberehkeun sikap anu pinuh ku kasieun. Teu ena naon Ki, teu ena naon. Mung anjeunna teh ayeuna teh nuju alim diganggu Ki. Tah anjeunna teh nuju amak-amakan bae. Alimun aya anu nyaketan, lamun aya anu nyaketan duh mangka bakal cilaka. Sabab Nyi Dasih teh keur kasupan ku bangsa siluman Ki kitu ih. Nah, kumaha yo mimitina Udin pangna bisa kejadian kitu. Aki Mardi ngaretan ka pelebah teras imah. Hatena tetep we ngarasa penasaran. Ujuk-ujuk kitu we Ki ngagerebeg poma ulah dicaketan Ki. Tapi ulah jadi salempang dan kege bakal cager ku sorangan Ki. Sekedap deui da cager geura. Lamun cager mah sok terus we ngalempreh tetangan pangawasa eueuh daya eta teh Ki. Duh. Alah nyata atuh. Pokona makeun we lah antep heula ulah milampah anu mata ngabahayakeun boh keur urang boh keur Nyi Dasihna pisan Ki kitu tah. Udin tetep we ngarasa hariwang sok sieun Aki Mardi teh keukeuh maksa hayang asup ka imah hayang nepungan ka Nyi Dasih. Katempo Aki Mardi bangun nu bingung maena ngahuleng ku sakedapan geus kitu pok ngomong berjing bangun anu putus asa. Duh, alah kumaha tuh ya pilampaheun Aki teh nya Din. Mangkana Aki jauh-jauh cilemur kadu kadieu teh lantaran hayang papanggih jeung Nyi Dasih. Hayaka kaya kieu mah capek ingke gungkul atuh Din tuh. Hampun pisan tuh Din. Kumaha ya harga kieu nya Din? Aki Mardi bangun anu ngumaha
men tadi bantuan mikir gede namanya kitu ngarasa hanya kawe jeung haneueul ku ayeuna Nyi Dasih teh ti bisa dipanggihan. Udin nyelenge Sri bangun nu hayang ngahibur kana kayan hate Aki Mardi nyata anu keur marudah nu keur kayan sing sarua bingung ku kituna atuh pok we maena teh umajak Aki Mardi rek diajak reureuh nyata dinu rada jauh. Ki ulah sedih. Ayeuna mah ieu Ki urang cali heula we lah palih wetan hanapeun tangkal buah Ki urang atosan cageurna eta Nyi Dasih yuk Ki urang di ditu tuh ngobrolna tangkal buah bulah mana Din asa tangkal buah di dieu mah. Heran pikeun Aki Mardi teh mena luak dieu memang da teu katempo eta tangkal buah di wewengkon eta patempatan mah. iya aya Ki ngan dilaneuh Ki duh tangkal buah Gede dukuteun sawah Aki nyakeun lah pokona mah rada jauh oge ngarah tenang keun ngobrolna Ki ngarah teu aya anu ngaganggu. Hayu atuh Ki. Udin metot kana leungeun Aki Mardi. ngan mah ngan ulah teuing we Udin bisi Nyi Dasih na eling manten. Iya moal Ki moal lila sakedap we lah ieu mah hitung-hitung bari ngantosan waktosna eling bae Ki. Hayu atuh Ki. Ngan mah tuh Bring we Aki Mardi teh najan hatena rada hoream lempang barengan Udin ka belah wetan anu saterusna mah nya kitu langsung mudun ka Lebak nyata kanu rada hieum kadeukeuten pisan sawah. Bari jeung lempang teh Aki Mardi mah hatena tetep we inget ka Nyi Dasih. aduh nah moal naon kena Nyi Dasih teh Din moal naon euy. Moal Ki da biasana pan sok ngadadak kitu diantep we lah tara di kukumah hadang kege sok cager ku sorangan Ki tara mata kariwang tara mata selempang ayo Ki urang ngobrol we di ditu Ki ngarah ieu Nyangam atuh Aki Mardi geus kitu nuturkeun Udin ngajugjug ka hanapeun tangkal buah anu aya si sawah nu pernahna pas laleuheun imahna Nyi Dasih dina kayan belah wetan. Jadi kayan buni tempatna teh tidinya ka imah Nyi Dasih pada memang teu katempo tong borok kanu aya di juru imah dalah kanu aya dina teras atawa di buruan oge moal katempona naon. Gek dariuk dina kayan batu lempar anu kaperengan air dinya barjeng kitu ngareunah iuh barjeng dihidan ku angin anu tiis ngadalingding esning matak seger jeung matak nikmat karasana. Tetelana karah Udin teh pinter nyieun akalna mana geus bisa ngabenyokeun ka Aki Mardi sangkan Aki Mardi teh teu ngalaksanakeun kahayangna pikeun nepungan ka Nyi Dasih. Nganya kitu tetep we hati Aki Mardi mah pinuh ku kapanasaran hayang geura suka bungah jeung Nyi Dasih anu jadi bahan implengan manehanana. duh kumaha atuh Din ye lantaran taina mah Aki teh ye hayang geura papanggih jeung si Nyai teh pek kaenana kieu aduh kumaha tuh karasana kasawangku abdi ge da lamun teh mah Aki pohara sonona pohara panasaranana hayang gagancangan tepung jeung dudungan abdi tuh jeung Nyi Dasih tapi sing sabar we Akinya da kumaha ari kieu kanyatanana ari kieu ka ayeuna mah Ki pokona mah teu bisa ditabar-tabar deui sabar laki lah nya da moal lah ieu moal pikeun kapeuting kituna teh jeung pan beurang keneh ieu Ki. nya teu naon ku Aki daguan kitu Ki ngarah caina herang laukna beunang kajeun kanora asal ngagemol keur naon gancang oge ari pincang mah teh hasilna. nya urang ngobrol we atuh ayeuna mah Din nya kuring bakal diturutkeun. Aduh aya ududeun Ki. ih aya atuh daki mah yo
kamal mana oge sok sadia rokok komo maneh pan ieu beki udud ngan aki teh mawa teh dua rupa mawa bako ongko rokok ongko mana hayang bako atau hayang rokok din nya mending rokok atuh Ki menya anu nganjang non ngaluarkeun bako mada teu pantes manis sok kumaki adina lawan teh nu dibere mah nya kumaha anu mere we kudu nama Udin nya teu meunang nawar ieu mah duh mani kumaki make jeung hayang rokok embung bako kapan aki anu nawaranana oge lain abdi anu nawar pan aki nawaran rokok jeung bako mending mananya nya abdi mending rokok kajaba lamun rokok eueuh nya teu naon bako ge lah pokona mah asal naon nu alus jeung seungit kitu Ki bisa naker eta ngolona Udin teh hayang menang rasa simpati ti Aki Mardi ngara Aki Mardi teh bisa nganter kana hayang manehanana Aki Mardi najan hatena mah jeung amok nyata ku ayeuna sikep jeung omonganna Udin tapi da teu burung we nyerenge seuri lantaran sakapeung mah omonganna Udin teh sok matak ti kasirieun deui Allah tina naon lah nya samanehun mah aki bakal naon nganter kana hayang maneh ngan aki teh aya pamen tadin perkawis naon teh Aki perkara kahayang kuring din maneh kudu ngajujurkeun kudu bisa ngantir kana sakur kayang aki din jabat eta maneh ge kudu bisa neuneun rahasia maneh ulah deuk loba omong ka sasaha ulah cuam caen cacarita ka batur yen aki bobogohan jeung deui aya rasa deudeuh kanyidasi jabat eta kahayang aki maneh kudu ngabantu sakuat tenaga ke aki sangkan antara aki jeung dasi bisa gancang-gancang laksana kawin kitu tadin kumaha sanggup teu nah make jeung teu sanggup sagala Ki sagarupina apantos ngajantenkeun kawajiban abdi pikeun ngabantu kaki nganter kana kapalai sareng pamaksadan Aki mangga ku abdi bakal disidem ieu rahasia eta teh moal dibeja-bejakeun ka sasaha oge yen Aki micinta sareng aya rasa deudeuh ka dirina nyedasi kitu Ki syukur duh lamun kitu mah kakina ge tenang jeung regreg kana hate Aki Mardi seuri manikayannya kitu we kemong-kemong bae bakat tingkung ngaras suguma ku kayan kecapan ti dirina Udin waktosna oge parantos seep geuningan mitra dangu cageula dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya ieu cariyos si Kemang Racun dicekapkeun deui ka dieu hatur nuhun tina saneskan dan perhatosan wilujeng kantun per mios